Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat jalma takabur jeung jalma anu DP. Riwayat Matraf bin Abdullah, dina hiji waktu anjeunna ningali hiji jalma anu reueus ku pakaianana jeung ku kapangkatanana. Saur Matraf, tingkah lempang anjeun teh anu dibenduan ku Allah jeung Rasulullah. Jawabna eta jelema, naha anjeun teh henteu nyaho ka kaula? Saur Matraf, puguh bae nyaho mah. Anjeun teh asalna mani anu rujit, anu akhirna bakal jadi bangke anu geureuh. Ari anjeun ayeuna di antara anu dua rupa teh salilana jadi wadah tai. Saenggeus ngadangu atau ngadenge icaritaan kitu, eta jalma terus tobat ka Allah anu bener-bener nyaeta tobat nasuha, nyaeta ninggalkeun kana tingkah lempang lagana. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Riwayat Matraf bin Abdullah yang mempunyai hikmah dalam kata-katanya. Maka jika seorang yang benar-benar zikir dan tafakur akan bersinar dari omongannya dan bersinar dari hatinya, sehingga tidak akan sulit dan pastilah gampang ketika menyampaikan sesuatu bukan didengar oleh telinga, akan tetapi dalam merasanya orang akan terasa bahwa ini adalah taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita semua dilembutkan Allah Subhanahu wa taala hatinya sehingga dapat gampang menerima taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.